Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lajeng gendai nyan video nu kamari nuker di balong geningan ayeuna masih keneh ka balong keneh pokona mah kalawargi sadayana. Tapi ieu bade meresihan heula di sisi balongna euy kalotor ku jukut nya. Pikiran ha jukutna lah ngarah betaheun nya supados betaheun jadi katingali teh lenglang pokona mah ngarah betaheun ieu kan digigirna aya kanang hayam sagala pokona malah dipengkeureun bumi orang kampung mah emang kieu nya jukut kanang hayam segala sibuk kemana cenah keluyuan pokoknya dipaculan heula kawas kieu ya dipiceunan Urang nyeun pangdamel bedahan tadi jeung teh. beureun di dieu teh tak kudu Jadi nyieun urang enak urang ngalawi heula pembuangan guys. nya dan Udah ngalawi heula. kadang-kadang pembuangan tapi ngadamelna pembuanganna ku awi teh nah jadi ngarah teu meuli paralon karena sok loba nu ngaliwat geuning nu nyana ngarit ngalajukut supaya henteu ka tincekan nya henteu ka galei bisi beulah makanya ngala awi we lah ku awi ngirit-ngirit jadi henteu meser urang teh ngala awi makan kari gaplok-gaplok gitu kan batur rek nu urang awi mah piraku da di leuweung geus kudu meuli nya kayak ngadek ke awi ngala awi di ieu teh gombong nya awi gombong awi surat lamun cek bahasa eta tah dituar heula kawas kieu awina teh dituar kayak kudu takolan heula cenah aing ngala awi mah ngarah bukan ngarah naon da cekolot ya kudu kitu mun ngala awi cenah kudu takolan heula meureun bisi aya tiuan meureun bisi aya naon tah dipiceunan heula yeuna yeuna ngaranna teh dahana geuning eta nu urang ngetengna ngarah teu tika rait bisi tika rait kana tangka kapol dongan sok rait urang teh ngajolong-jong diberesihan mah baheula sadahannya isukan mun eta ngalah deui jang pager beli pager sisina balong teh ngarah alus atuh kalau menang sapotong dia sapotong deui diampikeun abis butuh ya diampikeun kali bisi butuh isukan digolerkeun we tah ieu nu ek dibawa nama da geus jigana geus meujeunna ukuran nama teh ukuran panjang nama tapi loba keneh nu tika raitna itu kayu nama rek di panggul di bawah kapipir anjing hararese euy hararese tika rait kana kapol loba keneh eta nanti loba keneh dahana geuning dahan awi tah geus kemen kari manggul dibawa ka leuweung guys tah geus nepi ya namanya kapipir lah tuh anjir berat euy tah geus nepi kapipir kieu mah rek di berarti urang teh kudu sok-sroknya sok-sok teh anu eta geuning paragi molongan geuning senal molocon di kudu nyangan sok-sok anu paragi molongan tapi kayak diragaji heula gitu ya ukuranana ek diukurkeun heula panjangna tapi ieu ya ku sok-sok ukuran panjang di sawah kana balongna nya ngarah katingali pembuanganna tah diukur lah kieu kurang teh diukur panjangna mahi moal pas pisan euy jadi kudu dipiceun ieu teh tah kudu dipiceun kudu diragajian heula dipotong geus dipotong mah tungtungna ditek-tek sarua kaat mah deui bisa rek aya tah ditek-tek tungtungna diragaji geus diragaji kieu mah urang teh kari ngukur heula heueuh ka sawah panjangna dipake ganjel we tungtungna mah di bawah heueuh tah di bawah ang pake ganjel teh ang sok-sok tah ayeuna mah urang sok-sok teh ngaran teh sok-sok di dieu mah di lembur mah tapi duh kalamun di lembur batur mah bukan mah sok-sok lah meureun saruanya carana teh kieu ye dah hipu ieu awina ge awi meunang ngalah dadakan tah sok-sok aya ieu teh kudu sing bersih ngaran teu eta naon teh ngaranna teh teu nyangled
kenyanglet eta na geuning sekena di jero engke teh paling ku cai engke teh lamun cai gede teh sok nyangket geuningan disok-sok heula kawas kieu asal digancangkeun we jadi ngarah beunang kabeh bersih ya teh di ala cai di ala sekena teh kamari habis disok-sok kita kudu kan mancing gancang aku orang teh di ala di ditu dieu nya di tungtung belah dia disok-sok tungtung belah itu disok-sok jadi kita kan ngalah bersih pak ala-ala ieu teh da arangnya teng ieu sok-sok nage jeung beusi bari nage sok-sok nage lain ku kenteng atuh da mau potong piraku sanajan ieu gagangna leutik nya ku awi sarua tapi da kuateun tuh nama separat juga nage tingali ka tungtung oh parat tah digil tuh separat ayeuna orang balikeun ti belah ditu etana muksrokna marah ka ala-ala kalau cabut lah yang gancang kenala bisi eta teh bisi nyangled eta na kamari tah geus nyangled kieu geus beunang lah pokona mah tungtung belah ditu geus beunang ditungtung belah ditu ayeuna mah tinggal tiba dia euy bisi nyanglednya nyangled da tuh jadi namanya mempet bisi mempet atuh bisi teu ngarti nyangledna tiba dia ge saru aku dibersihan nah kudu sing gancang di marah bersih pisan mah lalaunan heula mimiti mah anger kudu lalaunan heula bisi potong awina eta na pokona mes ek beunang namanya mas raya logor mas logor kieu wah nama orang pasangkeun ya ngarah telila teuing orang pasangkeun pokona mah ti dieu mijeunna teh urang lencog pokona mah lencog kali heula taneuhna angruang teh awina teh angruang kala pina-pina kamerana angruang we kali-kali heula taneuhna ngarah palid caina teh kita pembuangan teh kapanan bakal pinuh lamun hujan gede mah ya coba ususukan ongko nama ngararapi ya pokok namanya ngararapi nanti cenan ku pacul pelencong dilogakeun ieu teh belah dieu teh jadi kita cai teh kan tuluy teh ka sawah jadi sawah teh teh subur betaheun aya cai mah jaba cai ti balong halus hari cai ti balong masuk halusnya da loba gemukan meureunna jadi sok hejo kana parena teh nya seng jeroanana euy teh rada liket taneuhna teh eta teh liat taneuhna liat euy kaitana tamakan teh aya eta aya surawung aya terong can beunang can beunang jeung nanti ngaranna teh taneuhna liat liat taneuhna dikalian heula damal ke jero teuing teh aya eta aya batuan hanapna geuning teuas aya batuan saayana ieu we ngalina saayana anu hipuna taneuh saayana taneuh nu hipu anu recet di luar mah ganeng bakat cong ganengkeun eta mah di luar batuna berenang ya nama apa batuna pararageuh
loba batuan para ragu ini ya jelas tanah nanti tinggal ikut nanya pokoknya bisa nanti akan subscribe sok bantu lah di dia bantu like di orang update terus seputaran di balong benang ya nama saya kita jika nanya ke kene belah dia belah suku jika nanya ke kene salah ruang belah dia mah gitu anggar nyang ke kene jika nah ngasih ruang sakit tadi karena ada asarek benang tapi masih kene nyangket kene lo bakane batuan ngaganyel kan benang batuan ngaganyel ta asarek benang ini mah es benang gimana kayak orang pasangkeun si kawina langsung ruang kayak kulit kapanan aya lu takina balong kayak bakal karuang kulit ogen kita bakal paguh kulila mah nggak usah ngeruang rek buki aku tanah ruang ku tanah nya di sini tuh akan subscribe mangga ya subscribe heula engke kan kalau dilanjutkan karena bagian anu katiluna bagian video nu katiluna nya sakitu meureun heula ayeuna mah dugi ka ending ngalajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.